Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariquna jeung ari perjalanan urang sadaya. Ayat tariqu ahlil haqiqati, tegesna perjalanan ahli hakikat. Ayil muwahhiduna, tegesna ahli-ahli anu nganunggalkeun Allah, ahli tauhid. Naonana mahabbatan cintatna, wa syauqan jeung tiblatna lillahi ka Allah. La amala, teu aya amal, aila ta'ata, teu aya ta'at, wa ibadata, teu ibadah bil arkan faqat. Li annahu, karna amal eta makdudun, menang jadi khobar, eta mahabbatun, cinta ka Allah. Jadi torekat ahli hakikat mah cinta ka Allah. Li annahu, karna sana amal eta makdudun, abot berat, aisyadidun, tegesna berat, wasakilun, berat, wa masyagribu alal badani, kana awak, wa nafsi, jeung kana nafsu. Manturun, anu ditingali, naon ilaihi ieu amal, ai ilal amali, tegesna kana amal. Li annahu, karna sanyanyana kalakuan jeung tingkah, eta rubbama soro, terkadang jadi, saha sahibuha, anu ngabogaan ieu nu kabeh. Ibadah teh eta ayat da'i yen ngaku ieu sahib, annahu, bahwa dirina sahib eta minal amilina, termasuk tukang amal kabeh. Bil ilmi nafe, ku ilmu nafe, wa rubbama yaz'amu, jeung terkadang sok nyangka si sahib, annahu, kana dina sahib eta husulus sawabi, hasina ganjaran, al jazili, anu agung, minallah, dewek mahli ibadah piraku teu ka surga. Eta ngaku dirina ahli amal. Wazalika, jeung ari itu, rubbama yaz'amu eta batilun, batal. Wa kadzalika, jeung eta nya kitu torekat. Jadi torekat ahli hakikat mah mahabbah ka Allah. Wa tariqatuna, jeung ari perjalanan urang sadaya, eta fanaun, fana, ay sukutul ausopil mazmumah, tegesna gugurna atau muragna pirang-pirang sifat anu garoreng, sifat anu tercela. Aw adamu ru'yatil abdi, tegesna teu ningali si abdi li fi'li, kana pagan abdu, bi qiyamillahi, kajumnang Allah, fihi, di si abdu, panatina diri jeung amalna, balas tajali kana qiyamna Allah. La baqa'a, teu baqo etep, fil farqi, dina bedana, mujtahidun, anu sungguh-sungguh, fil amal, tapi mahjubun anillah, dihijab jauh ti Allah. Wa hasiluhu, jeung ari kesimpulanana kaul, ay hasilul amri, tegesna kesimpulanna perkara, eta anna tariqatahum, sanyana perjalanan ahli tauhid, ay muwahhidin,
tegesna pirang-pirang nu nahidkeun kabeh eta mahabbatun cinta wastiakun jeung tibelat. Jadi cinta dijadikeun torekat. Jalan ka Allah teh loba, anu jalan fana, jalan mahabbah, jalan istiak tibelat. Wa fana unjeng fana ay majdubun la amala sakila teu aya amal anu abot. Wa bako unjeng bako ay mahjubun tegesna dihijab anhu jauh ti Allah. Al fana'u arifana eta fana ani aya dua fana. Al awal arifana nu kahiji eta ma fana dukira nu geus ditutur ma. Wa huwa jeung ari ieu fana nu awal eta bikasrotir riyadhah ku ngalobakeun riyadhah pikeun ngahasilkeun iman jeung kayakinan pana nu kahiji. Jadi perjalanan alim muwahhidin mah mahabbah jeung fana geus kitu. Wasani jeung arifana nu kaduana eta adamul isasi teu ana perasaan bi alamil mulki teu aya rasa di alam mulki wal malakut. Wa huwa jeung arifana nu kadua eta al istighraku tikerem teuleum fi azamatil bari dina sifat kaagungan dat Allah anu ngadamel. Wa musyahadatullah jeung musyahadah ka Allah hiji pana ladang riyadhah jeung mujahadah pikeun ngahasilkeun iman jeung kayakinan. Kadua pana istighraq billah wa hada istighraq eta yaqautu mibaza bitafakuri ku tafakur li annaka karna sana anjeun eta iza dakhalta di mana asup anjeun bil amali dohir dina amal dohir salat puasa dikir wa huwa jeung ari amal dohir etal ibadatu ibadah kunta mangka kabuktian anjeun aya anta tegesna anjeun ma'al ibadati sarta ibadah eta nafi'un anu manfaat ibadah laka keur anjeun. Aili nafsika tegesna manfaat keur awak anjeun. Wa idza dakhalta di mana asup anjeun bil mahabbati dina cinta ka Allah la li ghairihi teu cinta kalian Allah. Wa akhlasta jeung ngabersihkeun anjeun kana mahabbah aila yamilu tegesna teu condong wala yalhadu teu ngareret naon qalbuka hate anjeun ila ghairihi teu ngareret kalian Allah. Wajabu iza jeung ari jawab lapad iza kunta lahu lali nafsika lain keur diri anjeun izil abid karna ahl abid halatal ibadati dina tingkah ibadah eta roin anuria ay nazirin anu ningali wa isasin ngarasa menang nadirun pek li ibadatihi kana ibadah abid. Jadi abid mah ngareret kana dirina aing nu bisa ibadah. Ail abid li annahu karna si abid eta mujahidun anu merengen ijtihadan qawiyan ijtihad anu kuat sungguh-sungguh nunyaan min gere futurin tina teu pegat piha dina ibadah. Ai fil ibadati tasna ibadah wa fi nafsi jeung dina nafsuna ieu si abid al ammaroh anu loba marentana bisu kana kagorengan. Kitunya ciri abidin mah paeh poso dina ibadah beri jeung mujahadah wal muhibbus shadiq jeung ari jalma anu cinta anu bener cintana etaroa ningali ieu muhib lima habbati kana cintana muhib li annahu karna si muhib eta khodiun nu ngahinakeun
ay dalilun ngahinakeun biha kana ieu mahabbah ay bil mahabbah li uzmati mahbubihi karena agung nu dat nu dipikaresep ku ieu mahbub wa huwa jeung ari ieu mahbub eta Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan teh loba torekat teh aya lewat mahabbah, lewat fana, lewat juhud, lewat tawadu, lewat tobat. Wa mutajaridun jeung ngosongkeun amma tina perkara siwahu salian Allah. Ay khulul qalbi ngosongkeun hate anhu tina ma siwa. Wal arif jeung ari jalma nu makrifat billah eta faqahuma saluhureun abid jeung muhib. Jadi abidin, muhibin, arifin. Li annahu kana si arif eta ahroza ngaraksa arif ay hafadho tegesna ngaraksa sal arif makana perkara ahroza nu ngaraksa arif kana ma ay ma teges perkara hafadho nu ngaraksa sal arif wal muhib wa huwa ari muhib etal ibadah wal mahabbah wazada jeung nambahan ieu arif alaihi makana ibadah jeung mahabbah aya halal ibadah wal mahabbah bi ulumi laduniyatin ku pirang ilmu laduni aya rohaniyati sabiqah tegasna rohani anu ti heula naon bayanuha penjelasan nana ieu ulumul laduni wa ma'arifin ilahiyatin kamarifatan bangsa kapangeranan. Jadi ibadahna arif maku ilmu laduni, ibadahna abid ku ilmu fikih. Al ilahiyatu ari ngaran pangeran, hiya ari ilahiyah eta ahadiyatun kanunggalan perhimpunan sakabeh hakikat bangsa wujud kama sab katrangan maro nu geus katma wa iradatin jeung pakrepan rohaniyatin anu bangsa rohani wal murad jeung adi maksud minar rohaniyati tina kecap rohaniyah hiya ari rohaniyah eta ar-ruhul a'dom ruh nu agung. Ruh adom teh dijabarut dina nurul a'dom pusat ilmu Allah. Rul adom ari jabarut allazi anu huwa ari irul adom eta ruhul insan rohani bangsa kamanusaan. Jadi manusia teh makhluk anu paling hebat rahasia alam aya di jalma alladzi anu mudhiru zati tempat dohirna dat al ilahiyati nu bangsa kapangeranan min haitsu rububiyatiha tina sakira-kira ngurus ngaturna ieu zat ilahiyah allati anu hiya arilati eta ala suratihi netepan surah Allah walizalika jeung kulantaran kitu rububiyatiha la yumkinu teu kongeun naon ayahumu ngahalangan nasaha imun jalma nu bingung yarumun neja ieu haim uslaha kana nepina ieu zatil ilahiyah atau wasolaha nepi hakana ieu daliyah saro imun jalma nu bingung layak lamu teu aya nu uninga kunhaha kana sajatina zatil ilahiyah sa illallah kecuali Allah walayanalu jeung moal hasil ieu roim jan bingung hadil dia kana ieu tujuan
siwahu kusalian Allah. Wa huwa jeung ari ieu ruhul adom eta al aqlul awal, akal anu awal, nur hakikat Muhammadiyah teh. Wa nafsil wahida wal hakikatil asmaniyah, loba ngaranna teh. Aqlul awal, nur hakikat Muhammadiyah, nafsul wahidah hakikat asma, wahia jeung ari ruhul adom eta awalu maujudin pangheulana nu diayakeun, khalaqo ngadamelhu kana ruhul adom sa Allah ala suratihi kana rupa Allah, rupa nu tumetep di Allah beda jeung rupa makhluk. Wa huwa jeung ari ieu ruhul adom eta al khalifatul akbar, khalifah anu gede. Wa huwa jeung ari ieu ruhul adom eta al jauharun nurani, johar nurani teh naik deui. Johar nurani naik deui jadi nurdat, nurdat naik deui jadi Allah. Alas mana joharu jauhriyatihi jeung ari joharna ieu johar nurani eta mudhirudat tempat dohirna dat. Wa nuriyatuhu jeung ari nurna ieu johar nurani eta mudhirun ngadohirkeun aliha kana zat. Wa ida arabtahu yakinan